atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah deuk asup Kristen bae kuari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen kuari keneh asup Kristen geus kafir teh masya Allah loba nu naklek-naklekeun gitu tah di dia aya budak harita naklekeun lantaran susah bae cek ngana lamun aing susah bae pae pemajikanna bikangna teh pae aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing deuk asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ieu mah lamun aing kawin deui geus aing mah lah pokona mah deuk asup Kristen atau budak kafir harita keneh teu kudu isuk-isuk deui teu kudu kawin-kawin deui harita keneh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat